Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jaka Sinangling geus meunang katerangan saperti kitu mah di Sugarba jadi ngarasa tenang hatena. Non alina kali tinggal nyamper ka kampung Paningkaran. Tapi ngarah laluasa waktuna Jaka Sinangling mending keneh mikeun heula musik kakarang kancana ka Mbah Badakarang anu jadi guruna. Geus kitu kakara rek mawa non alina pikeun dibebaskeun tina cengkramana Sugarba. Saterusna rek diajakan ke kampung kahuripan. Kitu jalan pamikiran Jaka Sinangling dina waktu harita. Jaka Sinangling netep ka Sugarba bari tos nyarita. Kukuring bakal dicekel eta caritan Andika Sugarba. Anu jelas kuring ayeuna rek mikeun heula mustika karang kancana ka Mbah Badakarang. Ngarah leuwih laluasa waktuna. Saterusna bakal datang nyamper non alina sarta dibawa kukuring ke kampung kahuripan. Wayahna we mun ayeuna Andika kudu nyandangan tatu di jero Sugarbanya. Ayeuna geus waktuna lah. Kuring kudu init neruskeun lampah ka basisir Karang Badak. Geus kitu mah Jaka Sinangling terus init diperhatikeun ku Sugarba anu harita lalaunan terus cengkat langtung bari ngomong dina jur hatena. Hakan si Jaka Sinangling dor sia mancog jangan si alina ka kampung Paningkaran. Kalah kumaha oge si alina bakal tetep di pamajikan aing. Tapi musik kakarang kencana si bawaku si Jaka Sinangling. Kahebatan jeung kakuatan ilmu aing saukur ngandalkeun ilmu silat layang Bajakarang anu karek kawasa setengah bagian. Da kaburu kabur bari malih musik kakarang kancana. Aing ulah dapikeun kapanggih modal ku si Tuan Willem jeung si Kintamani. Dina kayan seperti kieu aing ngalawanan daeng si Laba si Badik sakigi jelas bakal jajaten. Si Tuan Willem ngayakeun sayembara ngeunaan si Lawing. Aing kudu ngusulkeun disambarakeun teh ulah saukur si Lawing, tapi Sinang Pule jeung si Jaka Sinangling ge kudu disambarakeun. Saterusna aing kudu dengan cara pikeun ngalonjatkeun kemampuan diri. Aing kudu gancang manggihan si Tuan Willem jeung si Kintamani mun ka kieu mah ieu. Kitu garecokna hate Sugarba bari terus ini tinggalkeun eta patempatan. Caturkeun harita di babakan Paning Triman wanci beurang harita si Rawing keur meulahan suluh di luar digigireun imah. Dina kayaan keur kitu datang teu urang jalma anu saurang mah jago kolot anu neulah Ki Buyut Kumbara anu geus ninggalkeun dunya kajawaraan. Lantaran katarik hayang meunangkeun hadiah sayembara ti Tuan Willem, harita turun gunung. Saterusna ngajakan dulurna anu neulah sapasang jawara jati jajar mangrupa salaki jeung pamajikan anu geus araya umuran sarta masih keneh makalangan di dunya kajawaraan.
Sapasang jawara jati jajar kawilang geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Tiluanana geus paheut babadamian ngeunaan hadiah 2 kotak perhiasan emas bakal dibagi 2. Sedengkeun kadudukan ti Tuan Milem dipasrahkeun ka Ki Buyut Kumbara. Sapasang jawara jati jajar teh anu salakina ngaran Landara dangkeun pamajikanana ngaranna Wintami. Sanggeusna aya di buruan imah barang ningali Sirawing keur meulahan suluh di gigireun imah. Landara geus bisa nebak anu keur meulahan suluh teh pasti Sirawing. Sabab geus meunang keterangan ti salah saurang warga pangisi imah teh lalakina ngan sorangan nyatana Sirawing. Bari musyrikeun panentepna lebah Sirawing bari terus carita. Woi, oden heula mulahan sulung teh. Oden heula mulahan sulungna Sirawing. Bagiakeun dewek tiluan anu ngahajat datang ka dieu, oi. Rawing. Bagiakeun ka datang dewek, oi. Sirawing bangun anu teu malire. Harita jongjon we meulahan suluh. Sedengkeun Saraswati jeung Ayu Manganti anu aya di jero imah ngadenge caritaan Landara. Harita duanana langsung kaluar ti jero imah. Sanggeusna aya di luar, Saraswati jeung Ayu Manganti nangtung ngarendeng. Ngabagikeun panenteupna ka 3 urang jalma anu anyar pinanggih. Saraswati neuwih teh nyarita. Saha andika tuluan kisanat? Datang-datang wali ngaganggu ka salaki kuring. Landara neuteub seukeut ka Saraswati berterus ngajawab. Jadi maneh teh pamajikan Sirawing ha? Mun teu salama pamajikan Sirawing teh ngaranna Elpi Sukaisi Saraswatinya. Bener. Kuring Saraswati. Ieu mantu kuring Ayu Manganti. Jelaskeun rek aya kapentingan naon andika tuluan datang ka dieu. Ngaran dewek Landara. Ieu pamajikan dewek ngaran Wintami. Katelah sabasang jawara jati jajar. Geus boga ngaran di dunia kajawaran mah. Saterusna ieu paman dewek lelah Ki Buyut Kumbara. Datang ka dieu lantaran kataliku hadiah sayembara. Pasina oge geus wadanya kumaha eusina embaran sayembara ti Tuan Milem anu geus nyebar di dunia kajawaraan. Jadi wayana ya mun Saraswati bakal jadi randa. Sabab babatang Sirawing bakal dibawa keur bukti ka Tuan Milem. Itu Saraswati, Ayu Manganti. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti Landara harita Saraswati jeung Ayu Manganti langsung kasinggung. Dina sikapna anu tandes Saraswati harita nyarita deui. Andika tiluan ngahaja datang karep hayang ngabinasakeun salaki kuring? Kurang ajar andika tiluan. Samemeh ngabinasakeun salaki kuring? Binasakeun heula si Saraswati pamajikan Sirawing ieu. Ayu Manganti milu nyambungan kana caritana Saraswati. Bener. Andika tiluan leuwih ti heula binasakeun kuring duaan. Mun memang boga karep hayang ngabinasakeun Amarawing. Jadi si laing duaan rek ngorbankeun nyawa demi ngabela Sirawing gitu. Alah, bikin ngarubuhkeun saing duaan mah geus kudu paman dewek Ki Buyut Kumbara. Anu merenan si laing duaan cukup sabasang jawar jati jajar. Dewek jeung pamajikan nu bakal ngabinasakeun saing duaan Saraswati, Ayu Manganti. Cetek moda nu kieu patut mah. Saraswati jeung Ayu Manganti pada nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan. Duanana pada saga diri, tapi sameme Saraswati jeung Ayu Manganti ngalakukeun tindakan, harita ngan sakolepat Sirawing geus nangtung digireun Saraswati
bari terus cerita. Anu bakal di arah pati teh apanan Sirawing Raswati ayo. Ampun aya wae ya. Keun wae ku akan lisih halupanana ya. Apanan melahan suluh mah. Tulaikeun ngesang alah. Anu maca kudu olahraga deui ieu mah ye. Sugan we ye. Ngesang kali olahraga. Ngagunakeun jurus mah bener teu. Apana Raswati jeung Ayu mah tenang we lah. Henteu kudu naon teh teu kudu ngorbankeun diri sagarupa, henteu kudu keun bae lah. Keun bae. Sirawing dina lengkah suku anu nyase maju 2 lengkah. Sedengkeun Saraswati jeung Ayu manganti teu bisa majar kumaha kangaranan Sirawing geus nyarita saperti kitu mah. Sirawing ngabagikeun paneteupna ka Ki Buyut Kumbara jeung sapasang jawara jati jajar bari terus nyarita. Jadi tiluan jauh di jugjug anggang di ciang datang ka dieu teh. Hayang meunangkeun hadiah sayembara kitu. Apana eta mah sarojeng hayang bagja bari nyilakakeun batur atulur. Hayang senang tapi yang salahkeun batur. Ki Buyut Kumbara neuteup seukeut ka Sirawing betus nyarita. Sirawing montong pura-pura tenang Rawing. Rekna capek lawan wae Sirawing geus moal aya pangaruhna ka debek tiluan mah sih. Hasok landara Wintami. Sirawing duaan maju ngabilasakeun Sirawing. Gunakeun sakali kamampuan Sirawing duaan teh. Ki Buyut Kumbara ngarasa percaya diri sapasang jawara jati jajar bakal mampu ngungkulan acin pangartina Sirawing. Kituna teh bari hayang ngabandungan heula kana kamampuan Sirawing. Mun sapasang jawara jati jajar teu mampu kakarek dirina anu maju narajang, anu maju tarung ngayunan Sirawing. Sangeusna mere parentah ka sapasang jawara jati jajar. Harita Ki Buyut Kumbara terus ngacurelat menuju ka tempat anu rada anggang. Landara jeung Wintami ngabagi diri ngatur posisi pikeun maju narajang babarengan. Wintami anu teu cacalican ngomong harita terus nyarita ka Sirawing. Geus sagar diri maneh Rawing. Teu kudu pura-pura tenang deuleu. Sapasang jawara jati jajar bisa dipastikan bakal mampu mawa babatang maneh Sirawing. Waktu Silaing keur masih keneh makalangan dunia kajawaraan Rawing. Bisa jadi tahapan ajen pangarti Silaing teh memang hebat Rawing euy. Tapi dina kaya Silaing geus unut di dunia kajawaraan mah kayaan Silaing teh teu beda ti macan ompong Sirawing. Sebelum teuing Lek disebut macan ompong jeung nyarita naon we oge teu naon. Apana teu macak jadi masalah keur kuring mah landara Wintami. Sok sanajan geus jadi macan ompong tapi masih keneh bisa mere panggeuing mah kasapasang jawara jati jajar anu keur salasar. Apaan sih kuring ge apaan? Ulah hayang untung bari ngarugikeun batur. Ulah hayang senang bari nyangsanakeun batur. Apanan keur naon dibari hadiah? Ari bari nandasa ka sasama mah bener teu? Jeung deui apanan anu boga hak kana pasti papasten mah lain urang. Tapi anu boga ieu alam jeung pangeusina. Sapasang jawara jati jajar bogi kahudang amarahna ningali katenangan Sirawing malah make jeung mamatahan sagarupa. Yah, Silaing montong make jeung ngasata sagarupa Rawing. Dewek duaan teu butuh nasehat geus ya.
butuh sorte aing mah engke ka 2 kotak emas ke aing tah hasil sayembara leuwih hades ya aing sakadiri sia pikeun tarung ayunan sapasang jawara jati jajar anu bakal merena si aing sarawing kos heueuh sia tenang da hatena mah galecok saja empot-empotan sabujur oge sia sieun ku aing duaan meh dina waktu anu bareng harita Landara jeung Wintami sapasang jawara jati jajar nyabut senjata andalanana mangrupa tumbak pondok mata 2 anu selapkeun dina cangkeng tukangna. Tumbak pondok teh tungtung hareup jeung tukang aya mata tumbakan. Aya mata tumbakna anu matak disebut tumbak mata 2. Dicekelna di tengah-tengah. Sapasang jawara jati jajar pada ngawangun pasangan. Sedengkeun si Rawing masih tetep ngajanteng we nangtung tanpa pasangan. Landara nobih teu lama majuna rajang bari ngagero. Ya. Rawing. Si laeng gan heuh telang-telang sia modar sageleung di si Rawing. Tadah palajang dewek sia. Jorelat culung Landara majuna rajang dituturkeun ku jorelatna Wintami anu marengan kana panarajang nu jadi salakina. Syut. 2 tumbak pondok mata 2 ngarah kana anggota badan si Rawing. Tapi ngan sakolepat si Rawing geus aya di tukangeun badan 2 urang lawana. Ngajadikeun panarajang sapasang jawara jati jajar saukur keuna ka tempat kosong. Iya kuring mah ya. Iya kuring si macan ompong mah dia ya. Ajen deh. Apana itu kangen andi gaduaan ya. Sapasang jawara jati jajar. Kawanan kudu ngabalikeun badan ari hayang sidik mah ya. Iya. Meh dina waktu anu bareng. Sapasang jawara jati jajar pada ngabalikeun badan ka tukang. Landara jeung Wintami jadi beuki tambah penasaran. Wintami anu harita leuwih teu heula nyarita bari ngagero. Mane sakadang di modal Sarawing? Tadah sakurajar. Heuya. Jorelat culung Wintami majuna rajang dituturkeun ku Landara anu ngajorelat marengan kana panarajang nu jadi pamajikan. Sedengkeun si Rawing anu ditarajang harita dina kayan masih tetep nangtung tanpa pasangan. Malah sirahna semu ngulahek ka belah katuhu bari panonna peureum. Kayaan je siga anu keur sare bari nangtung. Tapi waktu panarajang 2 urang lawana datang, harita si Rawing masih dina kayaan kawas anu sare bari nangtung. Saukur ngagilek jeung ngagibar 2 panarajang, 2 urang lawana pada ngeplos teu keuna kana sasaran. Datang tusukan senjata Wintami anu ngarah kana dada lawan. Siuk kilek plos. Datang senjata Landara anu ngarah kana beheung lawan. Siut kiwar plos. Kejadian saterusna dina kacepetan gerak anu teu bisa katuturkeun ku kasakitan panon 2 urang lawana. Harita si Rawing ngalakukeun gerakan anu ngagetkeun Landara. Sabab harita teu kanyahoan gerakanana nyaho-nyaho, senjata manehna geus pindah aya dina cekelan dengan kata si Rawing. Datang panarajang susulan Wintami, senjata ngarah karena beteng lawan. Si Rawing ngebendung panarajang lawan, dicakis ku senjata Landara. Syuk bletak. Senjata tumbak pondok mata 2 nu Wintami harita potong jadi 2 bagian. Wintami jadi kagetin. Samemeh leungit kakagetna harita dampaleungeun kenca si Rawing nepak lalaunan bangun anu taya tanagaan kana pigelang leungeun ka Wintami.
Tapi akibat nabaraya harita senjata anu kali tinggal sapotong teh jadi lepas tina ceklanana plakus. Kajadian saterusna dampalengan kenca Sirawing disurungkeun lalaunan bangun anu taya canagaan kana badana Wintami set surungkeun dek des Wintami ngageronahan kan jari bari ngajengkang ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Harita terus rebuh ngabebengkang maring lemah. Landara puguh we kageteun ningali pamajikanna geus dirubuhkeun ku Sirawing. Harita Landara ngagajeng loncat ka tukang terus mancukeun tangtunganana bari kerung sarta ngupatin ajul hatena. Anjing, edan. Helmu silatan naon digunakeun ku Sirawing. Saukul ku sababaraha geprakan. Wintami pamajikan aing geus dirubuhkeun, bak. Amoeng. Dina ngagunakeun kakuatan panarajangna bangun anu taya canagaan, tapi akibatnya bener-bener di luar dugaan. Amoeng. Anjing. Tapi aing masih kene penasaran. Asa piraku henteu mampu ngukuran Sirawing keulanan ke aing mah anjing. Sedengkeun Sirawing harita mindahkeun senjata tumbak pondok mata dua nu Landara. Jadi dicekelan ku leungeun kencana. Geus kitu terus nentep ka Landara bari nyarita. Ieu senjata tumbak mata dua teh memang ampuh Landara. Tapi apanan kenaon boga senjata anu ampuh. Ali saukur dipake nalasa ka sasama mah. Dipake pikeun nyilakakeun batur. Apanan geus tong dipake deui lah ali saukur dipakekeun kajahatan mah. Harita curug atuh Sirawing disintrekeun kana senjata tumbak mata dua anu dicekelan ku leungeun kencana. Sintruk beratau senjata potong jadi dua bagian pada lagragan kana taneuh. Landara sabenerna mah geus kaeuncepan ku perasaan sentar ningali kemampuan Sirawing anu di luar dugaan, tapi masih kene penasaran sigana mah. Harita Landara langsung nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Bari ngawangun pasangan dina jurus pamungkasna Landara nyarita ka Sirawing. Sirawing mantong waka boga anggapan geus karasa unggul Sirawing. Dewek masih kena mampu neruskeun ieu tarung leres sia. Sacal dewek paka sanggup mabinasakeun Sirawing. Tarung cacan anggeus Sirawing. Urang aja sia. Atong bagian dia boleh sagala lupa sia. Ngewan kuasain kolot wae. Jadi masih kali penasaran beulina Landara teh nya. Apanan memang geus sakuduna upaya sakuat tenaga bisa ngarubuhkeun Sirawing macan ompong teh bener teu. Keheula tong bakal narajang heula hayang hitu teu aya geus nulungkuikeun ka bujur. Jadah montong loba lerewas ya Rawing tanah panjang aing sia. Hayya Jorela culung Landara maju narajang. Kayaan Sirawing masih tetap ngajanteng tanpa pasangan. Waktu panarjang lawan datang, harita Sirawing ngakilirkeun badana kabelah kencaeun badan lawan, ngajadikeun panarjang lawan teu keuna kana sasaran. Sok yuk pros. Kese waktu sababaraha detik disanggeusna panarjang lawan teu keuna kana sasaran.
harita Sirawing nu aya di belah kencaeun lawan. Saterusna ngagunakeun ramo leungeun katuhuna nyeta nyintrek ceuli kencana Landara. Sintrekan teh bangun anu lalaunan. Tapi akibatna Landara tepikeun ka ngageronahan ka nyari bari ngabangkieng menuso bareng ka tukang sat sintek ceuli trak gas Allah. Nyali anjing. Nyali goblok anu segal nyali anu anjing. Landara ngageronahan kanjeri bari ngabangkieng munures sababalengkah ka tukang. Tapi Landara gancang harita ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieng, daligdeug, raneg. Landara mancuhkeun di cangtunganana. Bungan jadi budak baong, apanan kepaksa we Landara teh disincelek ceulina ya. Lek bisa disebut dewasa kumaha ali tindakan kawas budak mah nya teu. Landara beuki kahudang amarahna. Harita sagade diri pikeun majuna Rajang masih seperti tadi ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Bari muleleng ka Sirawing harita Landara terus nyarita. Sirawing kudu ngarti Sirawing. Allah iya calung tacan Agus terus ya. Sabab tepikeun ka ayeuna dewek tacan bisa dirubuhkeun ku Sirawing. Cuman gitu mah Landara teh hayang rubuh meuleuh nya. Aduh, ampun. Apanan ari keukeuh hayang rubuh mah Landara. Nyalek dicumpunan we cak hayang teh. Keula jeung acul budur ya teh ku hanjeu sanggelang dihitutkeun deh. Alah, suka aja ngeunah ge atuh budur. Kesageulnya jantewen teh. Kala digaro heula ieu Landaranya. Setan. Ulah ajar. Silaing montong loba ceta Sirawing. Robo sabangsat. Jorela culung Landara maju dina Rajang. Sirawing nu di Rajang teu nyingkahan panarjang lawan. Tapi ngabenung panarjang lawan anu asaba nu leungeun kencana. Sok yuk keduk deus. Dangkeun ramo leungeun katu Sirawing ngepret kana dada lawan. Kepretan teh kawilang biasa malah bangun anu eueuh tenagaan. Siga nu lalawora. Tapi tumerapna ka Landara harita nepikeun ka ngajengkang ka tukang. Sekeprek des. Walah! Jali anjing. Selah jali goblok. Aduh. Boleh jali anjing. Ayolah. Landara ngageronahan kan jali bari ngajengkang ka tukang terus rubuh ngabebengkang maring lemah. Jorela culung gelug-gelug kibuyut kumbara ngajolat datang mancuh dina tangtunganana dihareupeun Sirawing betus nyarita. Kamampuan Silaing cukup lumayan oge Awing. Tapi Silaing kudu ngarti sia. Dewek montong rek disarwakeun jeung si Landara jeung pamajikanana komo disorkeun si Saep mah. Dewe kesila numpi diri di pasir palingkal jelasnya. Kemampuan ilmu silat jeung kekuatan tenaga lapisan dewe geus leuwih ngaronyasnya. Malah dewe geus bisa nyiptakeun ilmu braja wisesa jelasnya. Setiap lawan nu kabenangan ku panajang kekuatan eta ilmu, kanggo sabadana bakal marcat papisahan sakabeh jago jeung jawara anu makalangan moal aya anu mampu nandingan eta kekuatan ilmu dewek. Sikap jeung caitan Sirawing tetep tenang bubuhan. Kumaha we nu ngadongengna.
Aduh, bener-bener hebat upami gitu mah nya. Hoyong abdi ngagaluhan ilmu kitu tah. Aduh, saya eta kekuatan ilmu teh ki. Apanan cepikeun ka muriding kieu ye, bulu bujur, bulu tuur. Tapi jadi manghanyakalkeun oge ye teh. Sabab sakuduna mah Ki Kumbara geus ulah reka bica deui, ulah reka cari kace deui ku hadiah dunya ji. Apana sakuduna oge beberes diri, sangkan dina waktuna mulang teh bisa nyorang jalan anu caang nerawangan ji. Ulah ngasaukul ngagulung pita capikeun wungkul. Teu dibengberatan ku kahayang jeung kahariwang. Kapanan kitu aya kuring maki Ki Buyut Kumbara boki kahudang amarahna harita langsung nangtukeun sikapna pikeun narajang ngagunakeun heula ilmu silat kumbang manglayang. Mun teu pikeun kabisa diungkulan ku Sirawing, kakarek bakal ngagunakeun kekuatan ilmu Braja Wisesa. Harita Ki Buyut Kumbara langsung ngawangun pasangan bari neutrip seget ka Sirawing anu nangtung tanpa pasangan. Diperhatikan ku dewek. Waktu caru ngalawana si Landara jeung pamajikan oge. Si Laing teu ngawangun pasangan Rawing. Nganggap enteng ka dewek si Laing teh. Asal nih sih. Sali nganggap enteng. Lu untuk sing nganggap enteng sih. Apanan rek ngabangun pasangan jeung henteu nama. Kali kumakuring we sama teng ikut campur karena naon-naon dulu dilaksanakeun ku kuring ki. Diparengkeun keur hoream ayeuna teh lah naon dieu muruhan naon jeung ngagulungkeun naon atuh teh. Nu macak lek make salek ngeukeun bae ki kumaha di dieu we ki. Da lain lek main dadu ieu teh. Terus pasang angka. Ieu mah aki-aki teh. Alam jadah sia. Kurang ajar sia. Montong kadohong si Laing Rawing. Mun sakedeng teh bakal dirobohkeun ku dewek, tadah sa kurang ajar. Jurela sulung Ki Buyut Kumbara maju naraja ngagunakeun ilmu silat kumbang manglayang. Sedengkeun Sirawing harita cenyingkahan datangna panarajang lawan. Tapi ngapendung panarajang ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan calaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing lumangsung. Sawok gas. Gas. Daligdeug. Ki Buyut Kumbara ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun Sirawing ceingkah di tempatna dina kayaan nangtung tanpa pasangan. Ki Buyut Kumbara mancuhkeun di tangtunganana. Dibarung ku kaget sabab kekuatan talaga pisan Sirawing tetela di luar dugaan. Kabuktian manehna anu ngadalig di kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun kayaan Sirawing tetep teu ingkah di tempatna. Ki Buyut Kumbara ngupat dina jur hatena. Alam jadah si jangkar kehen. Aduh. Kekuatan talaga lapisan Sirawing nyata di luar dugaan. Tapi tadi panajang aing ngan seukur ngagunakeun setengah bagian kekuatan talaga lapisan. Aing ayeuna kudu ngagunakeun 3/4 bagian deui kekuatan talaga lapisan. Kalah kumaha oge aing kudu bisa menangkeun hadiah sayembara. Halah mun aing menang hadiah sayembara, hayang ngajak jalan-jalan aing mah kaalakeun jeung maomoh aing mah. Naik delman kadenten ku aing mah lah. Ki Buyut Kumbara ngabangun di pasangan. Netip seukeut ka Sirawing bari nyarita. Tarung anu keur lumangsung acana naon Sirawing? Halah, dewek tasa ngagunakeun kekuatan panarajang sapinuhna deuleu sia. Montong boga anggapan si Laing bakal mampu ngukulan ajan pangati dewek Sirawing. Kapanan lari kuring mah sakala ngabela diri we ya manja kudu cicing wae di kukumaha teh ari aki balah kuring mah panan teu boga anggapan bakal mampu ngungkulan nu lawan ge
Saban bisa wae kuring anu bakal dirubuhkeun ku anu dilawan. Nah teu. Memang bener si Rawing. Kurang ajar koplok. Si laing bakal dirubuhkeun ku dewek sia. Tong neuleuh aing geus kolot salueureun sia Sarawing, tapi kemampuan aing salueureun sia kumaha oge tadah sia. Hiya. Jorelah culung Kibuyut Kumbara maju di Narajang bari ngaronjatkeun kasapertan gerak jeung kakuatan panarajangna. Pikeun anu kadua kalina si Rawing ngabendung di panarajang nu dilawan. Sokyuk nukeus. Balukar tina bantokan harita Kibuyut Kumbara ngabangkieung mundur sababaraha ka tukang. Sedengkeun si Rawing masih tetap dina tempatan nangtung tanpa pasangan. Kibuyut Kumbara anu ngabangkieung mundur ka tukang gancang ngajaga kaseimbangan badana. Bangkieung. Dalig raneg Kibuyut Kumbara mancuhkeun di tangtunganana bari ngomong dina jero hatena. Edan anjing. Alah. Anu kadua kalian bantu kekuatan cara lapisan mah. Aing tepikeun ka ngahega kieu. Teu perlu ngabangkieung mundur. Sababaraha ka tukang hayu-hayu. Padahal aing geus ngagunakeun cul parapat bagian kekuatan cara lapisan. Ilmu silat kumbang mang layang cece lak moal mampu digunakan pikeun ngarebuhkeun dilawan. Alah ripuh anjing. Mun kaya kieu mah aing kudu ngagunakeun kekuatan ilmu Brajawi Sesa aing teh. Aing geus boga kayakinan ku eta kekuatan ilmu Braja Sesa sapasang leungeun jeung anggota badan sejenna bakal marasat papisah tina badanna. Anu jelas aing kudu bisa mawa babatang si Rawing. Kibuyut Kumbara akhirna nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan ilmu Brajawi Sesa. Harita Kibuyut Kumbara ngawangun pasangan dina jurus khusus ilmu Brajawi Sesa, urat-urat dina sapasang leungeunna kadengeting terak-tek disada. Sapasang palona jadi beureum jeung buringas. Musirkeun paneutupna ka si Rawing bari nyarita. Dewek tacan bisa dirubuhkeun ku si Rawing. Tarung masih lumangsung geus ya. Tapi sakadang deui si Rawing bakal dirubuhkeun ku dewek ya. Lakasan. Aduh. Tampolong kaleng. Belut di talian. Tong ngomong gandeng. Dah. Ngeunaan bisa dirubuhkeun jeung henteu mah apanan kali kumaha behna we ge anu jelas kangaran masih kadada kaluga mah apanan cang tuwe kuring teh kudu ngabelah diri ge montong loba bacot sia.